katilunya tolak tu arrizqa fil ardi wajadtu fi samai maksumatan. Neangan rezeki di muka bumi gagal, salah, rezeki mah di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki mah di langit. Jelema nu geus meunang jatah bagian di langit kakarek papai di bumi. Mah kudu capek-capek. Dan geus meunang jatah di bumi asal we lah. Nek ka sawah, nek ka kebon ngamanfaatkeun ciptaan Allah. Urang ieu sawah lain urang dihak milikeun ku Allah ka urang, asa teu hormat ka Allah lamun teu diurus. Niatna ge ngahormat Gusti Allah, lain niat ngahasilkeun rezeki tina sawah geus dibagi ti langit. Aya di langit kan dibagikeun teh waktu sahur teh, hudang ti peuting ngadoa. Rezeki teh kabagi 4 rupa. Kahiji disebut rezeki mauquf, kedua disebut rezeki mamluk, katilu disebut rezeki mau'ud, madmun kaopat rezeki mau'ud. Rezeki mauquf kadaharan nu liwat kana genggerong, baju nu dipake, tempat nu kadieukan. Sakabeh jelema nu hirup boga nek ngadoa, nek henteu, nek mukmin, nek kafir, nek gawe, nek henteu aya nu liwat kana genggerong. Tak ningna ta'lim mau ta'lim sampai kalau maneh cenah ragu karena jaminan rezeki Allah cicing cenah. Cicing tong gawe, tong ibadah, tong zikir cenah. Heh cenah aya teh rezeki aya. Eta mah rezeki mauquf jaminan hirup. Jelema hirup harga mati rezekina. Sampai kadina hikayat ajalnya, lamun jelema cenah geus datang ajalna, malaikat anu diwakilan rezeki teh cenah ditugaskeun di alam dunia neangan jatah rezeki eta jelema bisi aya keneh. Lamun aya sahuapeun cenah sanajan ditungtung kulon nepi kitu bala kolotna. Jadi si malaikat pencabut nyawa teh ditahan heula ulah waka narik nyawa jelema karena jatah rezekina aya keneh nu kudu asup. Maka ketika ditarik pasti aya jatah rezekina ditepikeun heula. Jadi entong ahli ibadah, entong mukmin, ahli maksiat, kafir ge boga rezeki eta mah. Gitu. Nek nu nganggur kumaha ge? Ku wae dina liang sapaseun awak aya rezekina. Apal doang dengan kuuknya. Ari kuuk aya yang pangparatan cara cacing teu aya kuuk mah cacing aya kan jalurna ka mana liar kitu cacingnya kuuk mah sapaseun di dinya tapi sugan urang dia meuna kuuk nu begang gitu kuuk mah marontok teh ulah tanah di marontok kuuk palungan nu beuki liar mulon ngetan ngedul ngaler tapapanting nu montok eta cak-cak lamun jeunan urangnya jika nangis paraeh da cak-cak rezekina eta rumit haliber cak-cak ngadapok airnya halaliber rezeki da ceger sugan cak-cak protes ka Gusti Allah. Gusti teu salah rumus ieu teh tong bimbang urang lamun ngurus anak pamajikan tadi teh nya kana ibadah bakti ka Allah tugas urang mah ngajaga anak pamajikan ulah anjub kana neraka. Lain ngajaga anak pamajikan tina kalafaran eta bagian Allah ulah pacorok tugas. Muka dua rezeki mamluk. Rezeki mamluk mah baju can puguh kapake, tempat can puguh kacicingan, kadaharan can puguh kahuapkeun. Puguh na leungitna teh nya pare no sawan can puguh di dahar mah kusaha teh. Eta rezeki mamluk ngaranna teh. Ieu jelema nu sok jadi parasya parbote ieu dina rezeki mamluk. Da dina rezeki mamluk kok bakal bararoga kabeh nek nu boga sawah nek henteu ge, nek nu gawe nek henteu ge. Ieu pikeun kasilih hianatan jeung babaturan gawe nya. Hayang naik diharapkeun bos, hayang naik gaji parebut rezeki mamluk. Nu katilu rezeki madmun, rezeki nu teu kasangka. Kapuguh contoh baik cenah maneh jalan-jalan cenah sacara rangkeul jalan-jalan liwat jeung babaturan ke ka mana jalan-jalan we
lain sakabeneran cenah urang yang ngobrol ka urang ieu cenah yuk hayu jadi kai mana disampakeun kopi disampakeun ulen jadi ngadahar ulen teu cita-cita ngadahar ulen tadi nanti ta eta teh rezeki madmun ngaranna teh min hasil wilayah Tasik teu kasangka-sangka anu kaopat terakhir rezeki mauud rezeki janji umpamana Gusti Allah ngadawukeun mulai Nabi urang sadayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma nu maca waqiah moal dipakirkeun jalma nu maca la haula sampai 100 moal fakir jalma nu maca ya hayya qayyum sampai sapeting 1000 dicembarkeun sagala-galana dihasilkeun sakur pamaksudanana mimpi gawe bukti weh itu teh rezeki mauud ngaranna teh rezeki janji tah saur Abu ya pas itu kebungkur para wali sareng para ulama nyareat ka Gusti Allah ngamona nu madmun sareng nu mauud anjeunna mah jongjon we ngawuruh ngulang gitu aya pangabutuh naon wawartos ka Allah sanajan teu wawartos ge tos dijamin ku Allah mah ngan jelema ulah teu gawe pan ulah teu gawe kudu aya gawena jelema ngan ulah dianggap hasil pagawean pan salah kudu aya gawena lamun hasil ulah dianggap pagawean murni kanyaah Allah. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Jarod Santri Pariwisata. Oke.